anu kenal ka Gusti Allah mah moal aya sifat gede ambek moal. Lamun aya jalmi ngagaduhan sifat gede ambek eta jalmi can kenal ka Gusti Allah. Sabab jalmi anu kenal ka Gusti Allah mah moal aya sifat ambek. Kapungkur pun guru gaduh tangkal buah sakon sayeur teh. Sabaraha hektar anjeunna teh. Tapi anehna tangkal buah teh teu dipager. Antepkeun we. Atuh saur tatanggina teh pangersa tangkal buah teh atuh pageran ngarah teh nu maling takeun bae. Iya nya. Da geus rezekina sakieu. Pangersa mah lebat habis sok ninggal cenah. Unggal dinten sok anu maledogan nu maling takeun bae. Aya bahasa sugan mah ambek teu biasa lempeng. Non margina tos aya dina takdir magdom kitu sana teh. Sagala rezeki teh moal urang jang urang sadayana moal. Lamun urang gaduh tangkal buah 1 hektar ya. Tah tangkal buah teh terus dipanen ku urang. Kudu nama hasil panen teh 3 ton misalnya gitunya. Nah jadi 2 ton tak mungkin nu 1 ton jang tukang maling tah. Gitu bisa jadi gitu. Tah anu sakintal mah jang tukang maculna, tah anu saieu mah jangan tos dibagi-bagi ku Allah. Sok ibu nu panen nu melak pare ayeuna nya. Nah eta pare jadi teh milik nu gaduh pare. Henteu sadayana. Rizki eta teh nah katuang ku nu gaduh pare henteu sadayana. Nya jiga nu raos nya tukang maculna kabagean, manukna kabagean, nu ngaritna oge kabagean, ditipu we. Eta ketos bagian tukang nipuna. Da tos diatur Gusti Allah. Da urang teh bakal katipu nya da bagian. Matak nya minu ambak da geus diatur Gusti Allah nu nipu-nipu aya. Da urang katipu bakal katipu. Geus aya takdirna ti Gusti Allah. Nu mawi jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah da teu ambek biasa. Da ti Gusti Allah geus kitu takdirna kitu. Nu penting mah urang ulah ngahina batur, ulah ngadolim batur. Batur ngadolim ka urang mah keun wios. Tangkal aya nu maling. Pan anu teu kenal ka Gusti Allah mah pangarsa. Itu tingali cenah tangkal buah. Tangkal buah kumaha aya nu malingan wae. Pager. Di pager teh aya nu maling keneh, benteng. Di benteng teh aya nu maling keneh ditaekan. Setrum. Tangkal buah tepikeun ka di setrum. Efek teh aya nu naek ka setrum. Maot we, tanggung jawab ka rumah sakit. Angger we, tanggung jawab ka rumah sakit euwih badag tibatan maling buahna. Oh, kan? Angger ini teh. Jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah ada moal ambek da tos diatur hirup ku Gusti Allah. Di alam dunia mah sadayana ge kenging ngatur Allah. Urusan dunia mah